disaranganku Pratama Fotografi. Besan turan begini salah tadi kapotong heula ayeuna insyaallah moal waka kapotong kumargi jalanan waktu seueur panjang kanggo ngahibur panganten panginten aya harewos khususnya kanggo ka Bapak Besan aturan begininya mobil ibadahnya ngarang kenek di luar panggung bade pamunut lagu wios tegedah nyawer lah mohon kewe dipengker yuk dagagantun para canoli nu dipengker ya orang dapur Bapak Linmas di Payun anu nuju bertugas oge rekan sungkuring mohon salah satu MC di studio 1 pegang iyayan aturan salah satu wedding MC nanya kurang sesarangan marbili pada ngiring bingah pakaulan di luar panggung ya. Oke, yuk urang teruskan di bangkitan tadi anu ka potongna ngalangkungan hiji kembang ayah menyesal langsung paling aliran ya semacam kita aturan bertemu lemah kini dirasana pun inget kana dirina ngalengis pun inget ku anak tinahang jero pikirna dugikeun anjeun betega ngalengis pun inget ku nyerina pamalekeun anjeunna pikiran ti anjeunna ya Allah rumah saabdi can bisa moho kenangan ngalengis diri mun inget ka anjeunna rumah saabdi nu meugatkeun rasa hampura hati bisa nahan diri duka perina jeung sifat tingkah anjeunna nu nyeri Wisma Cangkritan Wase Abah Ade, ya Abah Ade Abang Dedi aturannya senior syukuri Wase
Gening kieu rasana mun inget kana durina ngaleungis mun inget ku anak kapindah jero pikirna dugikeun anjeun geula ngaleungis mun inget ku ngerina pangsarahkeun anjeunna pangbenerkeun anjeunna pikiran ti anjeunna kahayang ti anjeunna ya Allah rumasa abdi can bisa moho kenana ngaleungis diri mun inget ka anjeunna rumah sabdi nu megatkeun rasa hampura aki teu bisa nahan diri aku kaperina sifat tingkah anjana bunga nyeri ngalis diri mungkin ka anjana rumah sapi nugatkeun rasa hampura hati teu bisa nahan diri ku kaperina jeung sifat tingkah anjeunna bunga nyeri ku kaperina jeung sifat tingkah anjeunna bunga nyeri. Rengsek apa itu riji tembang lagu bubuka panggilan pambugi katepi kalang kapingan khusus keluarga besar Bapak Kali Bu Hajat oke kanggo panganten sal kalinya umumna kanggo urang sadayana para tamu leuman wargi masyarakat anu aya di Syukron Cihanjuang aturan Desa Pananjung asalna mah sarua we sing geuring Desa Pananjung en ayeuna mah pindah kadinya terus lami tepenak sareng Ajito sareng si Ece ayeuna geus boga parawan deui aduh geus nikahkeun alhamdulillahnya kedapti janten nene jeung opah aduh oke bagiteun insyaallah ieu mah aya engke sakadapan dinya salah sawios anu sok diasuh ti orok beureum dugi ka ayeuna ku ibu kalih Bapak Hajat nya aya pakaulana alhamdulillahnya Dede Cat Al membahana Nyaanya lirik ibarat kampentar ku gelang anjeun sulaya cinta anjeun sulaya janji lirik temenangkannya hati kuring sacikan kuring sacikan kuring ari kieu mah geuring langkung lalang layu tumari mama kana kantiri yang widi merengkuri jeung anjeun lain jodoh dirasa mah hayang dendam di
dirasa hayang panas kaperi hati kuring kamanehna Gudeng-dengen asik jaga gede kita bangun pariman sambil ngatos gede tas ya mencubit saya sih lah Kang Gede Mansur ya Allah liburan ibarat kabel taruh gelap lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu sika kurang teraskan Sunda kanu pasrah bayana ya tuh mari mau pasrah segala rupananya Ku menyesali walau diri ini engkau jadikan diriku cinta kedua darimu biarlah aku terima abah ayah murun ku tak menyesali walau diri ini engkau jadikan diriku cinta kedua darimu biarlah aku terima lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu sikat hatinya dong Abah Dodi Mansur aturan Ibu Iman serempak Atito ayah meren ku tak menyesali walau diri ini engkau jadikan diriku cinta kedua darimu biarlah aku merana sikap engkau jadikan diriku cinta kedua darimu biarlah aku kecewa lebih
lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Kayak gini. Oh, lagu ini sudah banget. Sundut. Semua ku lakukan untuk pelarian agar engkau sadar, istriku Oja haram. Bagaimana atur nuhun. Kaparayun-kaparayunnya. Sri Rama gelar Batara manusia nuka percaya perceka lan wicaksana milampah laku sarakah mengangkat kabur milampah indah kandur nusarakah tareka mentahun panah angkara rebah Kuruhun kalau bisa menyawer teh temu duit abah ade ayah. Oh di dapur. Hai keprok. Jadi ini saya tuh biaya itu butuh yang ome yang bayar kosipa ya yang teman-teman jangan MBK tambahan enggak tuh nih ambil ini omong hanya untuk perlalian. Setiap nafas hanya kau pergunakan, hanya untuk ke dunia. Selagi nyawa ada di kerongkongan, bertobatlah dan beriman. Selagi masih ada kesempatan, bergerak penyesalan. wow duh rewas bahwa deh CS. Oke, Miss Elizabeth bersama Miss Fitri Tantia. Oh lain Cil Fitri. Oke, silakan Cil. Fitri naon? Rek ini ke mana jeung ade bolong kelaan lah. Aya tong bola retak gabaikeun beungeut hari eta. Sih, iya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Sedang berembuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seueur anu ngawaleur.
Kamu paling ditu tuh. Halo. Kesepuhan Raka Abi. Kade teh. Sehai heula atuh. Wah, dorang kawilujengan kau kedua mempelai. Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tilam keluarga besar, Bapak Hajat kali Ibu Hajat. Ya, tudan ya, ya. Oke, tilam ke keluarga Bapak Besan, bilih pada ngeresakeun. Mohon. Bon, setajan ya laguan aya atensi ti pengker ti palih naon tanya kenca katuhu ti payun ti sisinya ti gigi. Oke ti orang pawona sadayana urang kapayun kan aya Raka Abi bade ngesakeun ayo ini serba raya aturan Ibu Hajat kali Bapak Hajat. Oke, orang pawon aturan kaki Bapak Pawon sedang buat Bapak Besan aturan apa aturan. Oke, aturan orang pawon ayo aturan orang dapur ayat di payun. Laguna raka-raka sah pemakan mau berat sih ya. Keluarga besar pengantin pameget Rupinau yang lagu berat. Berat. Mojang Karawang. Mojang Karawang. Bapak Besan tadi nu paling mana heula iya. Mojang Karawang. Mojang Karawang heula. Hah? Oh pun raka iya boleh. Aturan Bapak Besan. Aturan masih Bapak Hajat. Ayo ati kasepuhan ya, Tiraka Abi. Enggak. Iya, aturan dari Bapak Besan kapan payun pamulu laguna spesial Mojang Karawang. Iya, kangge sadayana keluarga besar orang parkan ya. Cihanjuang. Cihanjuang.
Iya, dengan Bapak Besan keluarga besar sedeng. Itu lagu nama Jangkar Rawa. Bapak Besan, aturan Pak Aja. Bapak Besan.